Arah dina kitab sufi di Baghdad ketika tahun baru atau lebaran, raja ngundang penggede ngundang kiai-kiai intelek, kiai-kiai anu dianggap mendukung pemerintah, jeung kiai-kiai salaf diundang istimewa ta raja. Ketika lebaran diundang kabeh, weh kursi nage geus aya merekan model kos kita. Ku lagi murigak bulu tadi aing merek mana ya? Sial aya merekan. Aya kabeh. Us raja mun kuari meureun presiden, menteri-menteri, kemudian gubernur di naon gitu MPR, DPR pusat ya, di bawahna bupati-bupati araya kabeh. Camat doang eueuh. Eueuh camat mah handap teh mah. Kabeh aya. Kiai ge sarua bangsa kiai-kiai intelek modern termasuk kiai salaf. Wah, disuguhan ku raja luar biasa. Aya hiji kiai make samping Rudin, make baju Rudin, kaos kopiahna beureum. Tuh, mawa anjing hideung datang kadinya. Anjing teh ya disimpen di kursi, ainyana diuk di handap. Anjing di kursi. Kabeh neulekeun isi kiai bego-bego teuing. Kok jadi kiai? Atuh kunaon diondang ieu ku raja. Wah, rusak pemandangan. Situasi jeung kondisi kabur cek. Wah, teu beres. Begitu cak tuan raja, jamuan-jamuan yang telah disediakan dipersilahkan untuk dicicipi. Wah beh nginum roti didahar. Kiai eta mah teu ngadahar rotina jeung inuman dibikeun ka anjing. Kabeh bingung, haju anjingnya sasada, pok, teu beres. Kabeh silih kicepan, punggawa kabeh silih kicepan ku harima menteri. Kulantaran geus teu kuat, menteri dalam negeri ngegerokeun MPR kade. Amankeun eta. Amankeun. Dik dikaluarkeun atau anjingna kaluarkeun atau kumaha? Atau ulah sasada ta anjing. Akhirnya pidato ketua MPR. Saudara-saudara sekalian, di tengah-tengah haflah kita ada pemandangan yang kurang sedap. Salah satunya ialah oleh bapak-bapak dan para kiai telah terlihat seorang kiai bawa anjing hitam. Ini merupakan penghinaan terhadap negara, terhadap raja. Bagaimana kira-kira persetujuannya? Apakah harus dibiarkan atau ini harus diusir? Setuju kabeh pemerintah mah usir. Kiai ge nu moderna usir tama kos kitu. Salap ge bangsa sasalapan mah usir. Tinggal hiji kiai. Ulah diusir. Ieu kiai halaj ngaran. Anjing kadeleuna ku mata urang anjing. Padahal ieu lain anjing. Ieu kiai geus bisa ngaluarkeun nafsuna. Nafsu kiai halaj ieu dibentukeun anjing hideung. Nyana mah nafsu geus bisa ditungtun. Geus bisa dipermainkeun kumaha kahayang nyana. Bila perlu nafsu ditendang. Kadang-kadang dituntun. Nyana geus henteu dituduh-tuduh. Henteu dikuasai ku nafsu, malah nafsuna anu diseret ku nyana, nafsuna anu ditalian ku nyana, nafsuna kadang-kadang kumanehanana diome. Ialah seorang kiai anu istimewa. Bapak-bapak mah raja, menteri henteu pernah ngaluarkeun nafsuna, bahkan di jero dada basi keneh aya sabara anjing keneh. Di jero bupati, di jero gubernur, di jero menteri aya sabaraha puluh anjing hideung. Hah? Di jero kiai aya sabaraha keneh anjing hideungan. Lain kudu diusir guguru atuh, nemah. Lantaran nafsu urang mah hayang diuk dinu ngeunaheun. Nyana mah geus hayangeun diuk di handap, malah anjingna nu didiukeun di kursi. Pan bapak mah teu kabagian kursi hiji bae ge. Wah, di exit sia ku aing panitia goblok beredan. Teu kabagian kursi aing, pan aing teh pejabat. Pan aing teh kiai nu mulya, kok teh di bagianan kursi? Nafsu teh kos kitu.
tah kiai ieu mah geus bisa ngaluarkeun nafsuna.